aing karek kejadian yang awewe teh segala yang ngajakan jalan-jalan dihan mangkaning calon itu teh kuat hayang bakso hayang martabak cek aing kewe heula tuh kayak aing boga duit gablek motor di mana aing dia duh aing mah segala ngajakan jalan-jalan aing motor di mana motor mangkaning motor nak kata aing karek kejadian karena putuskeun aing teh ja nana tengah jangan oh nama yang bisa alasan saya cuma bingung aja Jangan mang, guru tua cicing lah sih angker pusing awal aing karek kejadian ayeuna yang jalan motor aing teu boga aing kumaha cenah wah udah gosokan motornya tadi gosokan ada kumaha buat barang lokil di mana gosokan malah ngamuk kan kurang duit tau ge iya we digosok we ge biasa lah nanya aing pusing gitu nangan motor duit eueuh pokona sewakeun mah aya loba nyewakeun kan biteng eueuh pan tinggal 50 can baso can kape muka kape hayang ngopi hayang martabak saya ayah ya apa sih ya ku aing sampurkeun ku aing pinjem aing motorna emang guralang guraling guralung dudulungan weh kumaha tempona aku sia aing keur ngebak ngagosokan motor pinjem ka dulu mang maju sia mah minjem wae ye nyalain kunaon mang urang awewe ngajakan jalan euy aing duh motornya segala yang ngajakan jalan awewe teh yang bingung motor di mana tahun karek kejadian kamari aku ayeuna aing mah hayang jalan-jalan motor nanya gengsi atuh aing teh diputuskeun meureun karek kejadian mang sia mah nginjem wae bensin aing sok beak tara digantian yuk maka kasih 8 ku aing pot harang kieu punya mah tuh memang ya aku tuh karunya ke orang kok iya tuh sedih kurang jaga dia pengen njem motor udah bisa diputusin ka boga urang segala bobogohan kuraan sia mah nah normal mang dimarekeun moal yang nginjem nyangke bensinan deui aing full tang mun ngabensinan aing tenang bang bensin mah nah mabawa tah ade bersih deui balik tah aing menang 8 kayak dikumba di imah kurang cicing ngomong sama dia iya kebeneran mau bensin lagi kemana mang apa bensin mana dia ya tapi ada apa tuh dua semua apa ngantri mang nunggana panjang oh iya ya enggak ya mang ayo gua di pos ya ulah lilat teh ulah ulin goblok sekian bensin lila rokok dibanjut makaning bebe aing ngebel deui kita buru wae goblok pisan sekian tuh aing ge segala ngebel ya ayang kedap lah sekedap ini kurang nungguan rencangan meser bensin kedap ya kadinya nepi nya ayo yang goblok sepian mas sepian ya cendol tangan wah awe yang ngebel deui dihan jadi aing ieu rasana diputuskeun ya goblok sepian ya aing nungguan pot wis
Langkur. Beli can datang ini wae. Goblok pian. Pusing aing yo. Putus bakal nanti yo. Tang kurang kebengok sia. Aing mingguan sih mah ngadon aing dipuduskeun aing karek ka kamari jadian ayeuna muli bensin buat dek ka magrib dek ka isya deui aing mingguan sia di dieu ngalalangkur wae. Bener-bener sia mah supaya aing putus deui karek kejadian kamari aing ayeuna putus. Oh, Mang, panantri. Kalau aing mana aing geus ngarok-ngarok tadi ya. Ya, Aing meuli sabungkus nya sahiji rokok. Ah, saya mah bener-bener pian. Aduh. bensin teh lila, Mang. Ari teu ngarokok mah jenuh. Ari ieu nyaho anu nganterin kos kareta, dua pisan. Aduh dah aing meuli teh tadi butuh kene rokok teh. Darek ulin da ka awewe. Sugan sama ngarokok teh dua-dua. Kos kareta butut wae. Awas ya, baru diperiksa. Dia masuk kulit pula. Aing awas ya mah pan sorangan. Aing mah karek kejadian nggak mau diputus gara-gara sia muli bensin lila pisan. Tuh, cek aing dia tangkurak bebengok sia mah. Oh, kapan bensinan cek aing sia mah alasan. Aduh, aing geus teu gablek deui, Wan. Ampun sama pian.